Aya anu naros kasim kuring naon bentena ari kawajiban sinareng ibadah. Kawajiban mah nyaeta hiji ibadah anu tos ditentukeun hukumna ku Gusti Allah. Contoh seperti salat kudu eta mah da wajib. Zakat, puasa, munggah haji jeung sajabana. Di mana mampu kitu oge. Ta eta tos ditentukeun hukumna ku Allah, nyata wajib. Naon ari ibadah? Ibadah mah hiji pagawean anu can aya hukumna ngan di mana dipigawe ku urang hade. Kentong hariwang dan ngagajar mah Allah micen cucuk tolong menolong mere nginjem duit kanu butuh, mere dahar kanu lapar, mere nafkah kanu jadi budak pamajikan. Jadikeun ibadah. Bahkan 24 jam teh saur Kang Jelabi jadikeun ibadah. Tong karana nu lain-lain supaya jadi amal soleh gitu.